sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-22. Harita nyician cai kopi 2 gelas keur karna jeung Mang Rubinta. Gek Nyimas Nurbaya calik kitu deui Mang Rubinta ngareneng. Aya naon Kang sisinarieun ka dieu? Bisanggi ku abdi mah moal ka dieu deui akang teh ayeuna mah geus lain-lainna deui kapan? Aya keneh kapanasaran dina urusan kajadian nu kamari ieu teh ya? Ceuk Nyimas Nurbaya. Bungaran tumaros sangkiana mah karna datang terek manjangkeun cek-cek bocek. Nyimas, akang ka dieu teh sanes bade manyangkeun dina urusan nu kapengker-pengker. Mung utanamina mah hoyong tepang we wireh kalorsan akang patepang sareng bisurni. Kitu ge manawi Nyimas ridho keneh kadongkapan ku akang. Atuh kalina ti eta aya nu bade ditaroskeun ka Nyimas teh. Birehna mah akang menah kuartos ti bisurni sareng ti Mang. Saurna Nyimas tos kacilakaan perkawis Kang Kalung aya nu ngajamret. Naleres kitu ceuk harna nyarita menilirih Bang Muajri. Nyari kitu baler Nyimas Nurbaya saora sasauran retegeun. Di mana dijamretna teh Nyimas? Itu di kota nya teh satadina mah hoyong miceun ka jeuwet jeung ka nyeri hate. Ari heug teh kalahkan namah-namah ka nyerian, baler Nyimas Nurbaya dibarungku ngecelakna cimata. Ras kana kamusibatan sedeng Mang Rubinta mah tongoy we tungkul. Ngabandungan carita anu jadi dulungan jeung karna. Rupi Nyimas apa kanu ngajamretna? Boro-boro kana apa ada pugu tepung ge kakara harita pada keur lalajo. Samalah tu direret-reret acan sanajan manehna aya gigireun oge. Ngan sageus budalan palebah lawang pisan karasa kana beheung aya nu ngajeprut. Barang dirampak kongkoro geus eueuh kalawan jelmana terus mabur. Baler Nyimas Nurbaya rada ngabohong majarkeun teu direret-reret acan. Padahal kungsi silih bentul ku imut malah pake lepat cekel-cekel leungeun sagala. Kitu sotenan ngajaga gengsi ngarah disebut istri pengku. Lumawi akang naroskeun deui ka Nyimas teh sanes teu percanten kana cariosan bisurni. Atanepi ka Mang Rubinta bung hoyong ngayakinkeun leres henteuna. Nyimas tos kacilakaan perkawis Kang Kalung aya nu ngajamret. Nya nuhun ari sapagodos mah antawis wartos ti bisurni sareng pangangkeun Nyimas. Nanging sanes akang nyebatkeun nuhun wireh Nyimas kacilakaan dijamret Kang Kalung. Mung supados janten kayakinan kangge akang. Oge mudah-mudahan diparengkeun ku ridona Allah. Akang tiasa ngabuktoskeun eta Kang Kalung kagungan Nyimas. Ceuk karna atuh Nyimas Nurbaya jeung Mang Rubinta katut bisurni nu kakeran rojol mairan cai rada ngaranjung kaget ku caritaan karna kitu. Tiasa ngabuktoskeun deui kumaha nu dimaksan ku jangkarna teh, tanya Mang Rubinta bari netep seukeut kana beungeut karna. Nah Kang karna manggihan kitu Kang korong abdi, sambung Nyimas Nurbaya manahna ratu. Ari menakan mah henteu mung akang teh ningal temal karna. Kumaha ari jang karna asal ieu ngabandungan ibi mah. Tongko ceuk jang karna manggihan mah henteu tapi ningali. Bisurni mairan bari nunat cai dina meja. Gek diuk ngareneng jeung Mang Rubinta. Mohon kitu bi, menakan mah henteu abdi teh mung ningal temal karna. Bari ngareret ka bisurni nu keur neuteub ka Nyimas Nurbaya. Ningali di mana kitu? Nyimas Nurbaya naros deui. Ningale Nyimas. Kantos ningalah temal karna nyarita siga nu kaku. Nya ningali teh ningali di mana? Ningali aya nu make atawa nepi aya nu ngajual. Pok atuh caritakeun sing jelas. Saur Nyimas Nurbaya rupi nu teu sabar. Tangtos ku akang disanggemkeun nanging eta Nyimas pikabotan upami urang miyos sareng akang ayeuna. Karena nanya heula kana pamadegan Nyimas Nurbaya bari neuteub. Kenging sawatara jongjongan mah Nyimas Nurbaya teu engal-engal masihan waleran. Anggur luk tungkul rupi nu sesah kangge masihan waleran ka karna. Kumaha Nyimas kinten-kinten teu kabotan upami urang miyos sareng akang. Perkawis miyos-miyos kitu eta mah teu langkung Nyimas. Bade ayeuna mangga bade enjing mangga nanging pangemut akang mah langkung sayayeuna bilih kabujeng teu aya pokna deui. Kemanan Nyimas Nurbaya teu acan masihan waleran naon-naon. Anggur ngoloyong kapengker bari noel kana leungeun Mang Rubinta. Atuh koloyong Mang Rubinta ge nuturkeun. Aya naon Nyimas? Tanya Mang Rubinta ngajanten. Kumaha nya Mang Kang karna ngajakan abdi ngagugu wae kitu.
hari digugus sieun maneh narek nipu atau mahala ka abdi, ari teu digugus sok sieun aya nya ningali kongkorong abdi aya di batur. Cing kumaha pamadegan emang naha gugu baya atawa ulah? Nyimas Nurbaya munut pandangan ti Mang Rubinta. Katunya Nyimas bingung mangge ari ngajurungkeun bilih kunaonam. Ari henteu bilih leres anjeunna menakan Kang Kalung anu Nyimas, tema Mang Rubinta. Teu mere kaputusan nu pasti manehna ge ngarasa bingung. Eta nu maksudna manehna make ngajakan ka abdi nya. Rupina mah supados kauning we ku Nyimas supados Nyimas tiasa ngayakinkeun leres henteuna. Kang Kalung kagungan Nyimas, tema Mang Rubinta boga sawangan kadinya. Bukan lamun kitu manyangan kumaha mun manehna ngajakan abdi. Nyimas Nurbaya tetep ngaraos bingung. Kitu deui Mang Rubinta jep duanana jerempe siga nu keur malikir. Tapi teu lami Nyimas Nurbaya sasauran deui. Tah, kumaha lamun kieu nya mangnya ku abdi rek digugungan wahyana mang kudu milu. Bisi manehna nyieun talajak goreng ka abdi. Insyaallah kang Mang mah bade ngiringan we kumaha pisayeunana. Yang geus kitu nya mangnya urang barengan kuduaan keun di dieu mah da aya bisurni. Mangga ngiringan mang mah. Tema Mang Rubinta pono. Koloyong Nyimas Nurbaya kolebat deui ari Mang Rubinta disalin di kamar. Gek Nyimas Nurbaya cali tilas tadi sok harita teh nawaran ka Karna. Dileutan caina Kang, saur Nyimas Nurbaya miwara ngaleueut ka Karna. Mangga Nyimas ditampi atuh, bi ditampi bi. Ceuk Karna bari ngangkat gelas dieusi ku cai kopi haneut keneh. Mangga ujang nyangakeun sareng naon atuh nya? Cekapi temal Karna got nguyup cai kopi karasa pujitna merengkel da puguh sapeuting tas katiisan. Ajeuna manggih cai kopi ari bisurni harita ngaleos ka tukang. Goh paamprok jeung Mang Rubinta muka kara kaluar ti kamar bari geus saged make pakaian bersih. Ari akang rek ka mana geus saged disalin geuninganan? Tanya bisurni bari neuteu. Nya eta itu Nyimas cenah. Rek ini jeung Jang Karna. Tapi bieu men tadi baturan ku akang. Tadi nama akang ge hoream, tapi dipikir-pikir karunya ka Nyimas jeung sieun kumaha onam deui. Keur mah anyaran pepegatan bari jalan-jalan tina perkara kejadian kamari ieu teh. Jadi lamun kitu teh mah Nyimas teh ngarasa curiga bisi Jang Karna bilapah goreng. Mata kaida akang rek dibarengan ku akang ngan kade di dieu sing geunang dianelkeun. Kajeun cicing we di tukang panto. Kawantu hareup koncikeun lamun aya nu ngagegero mah bari teu apa kana solana omat ulah wani-wani nyampeurkeun nya. Cek Mang Rubinta sasahat ka bisurni. Udah kuring teh sieun nya cicing sorangan dihareup. Kadieun rek ngahekok we di dieu. Kade sing hati-hati bisi Jang Karna nitah ka ditu. Ka dieu di tengah jalan bari Nyimas nyarek ulah milu ka akang ulah digugu. Sanu nyaho boga iti ka dieu goreng. Aya peribasa leuwih jero beunang dituleuman hate jelema mah sanajan deet teu beunang ka kobet. Cek bisurni rada nyurigakeun ka Karna. Oh ada akang ge boga pikiran atuh. Temal Mang Rubinta tuluy ngaleos ka jero malah bisurni nuturkeun gek Mang Rubinta diukeula. Para mitra sadaya harita Karna tuluy nyarita kumaha Nyimas bade mios ayeuna. Tanya Karna ngareret. Ayeuna we ngan Mang Rubinta rek dibawa ku abdinya. Ngarabalikna aya batur sudah kan. Baler Nyimas Nurbaya ngaliri ka Mang Rubinta anu keur nginum ngahaneutan beuteung. Kumawi jang namanya teh Nyimas mulut disarengan kumang kitu sotenan sanes anjeunna sieun itu sini ieu. Ngan di mana anjeunna mulih ka dieu aya rencang sareng supados saya saksi we nyatakeun yen aya Kang Kalung anu Nyimas upami pareng teh mah aya di nu sanes tak kitu maksa demang nyarengan teh sanes emang teu percanten ka Jang Karna. Cek Mang Rubinta ngajelaskeun. Nya aya saena we malih kang abdi ngaros bingah kalayangan hunkeun kana bade disarengan kumang supados aya saksi. Mudah-mudahan sing kapimilik deui ku Nyimas, mang atuh Nyimas bilih kabujeng panas di jalana. Ceuk Karna ngajakan inggit. Bisurni kadenya abdi barek indit heula nya jeung Mang Rubinta. Bisa aya julungan ti pasantren mah sina ngadagoan we heula nya sugan abdi moal lila. Saur Nyimas Nurbaya amanat heula ka bisurni. Lanjangna bari ngorejat ngadeg. Mangga Nyimas didoakeun ku bibi mugi-mugi aya dina kasalamatan sadayana. Kalian sing kapendak deui Kang Kalungna. Temal bisurni manehna ge ngorejat nangtung. Ya mudah-mudahan we sugan aya keneh milik abdi bi. Waler Nyimas Nurbaya teras kaluar dituturkeun ku Mang Rubinta jeung ku Karna.
jerut lalungsur teras angkat ari bisurni harita kajero deui bari panto hareup dikoncikeun. Datang ka jalan gede reg Nyimas Nurbaya liren sarta naros ka Karna. Rek dituju ku akang teh. Lamun jot mah kajeun kana delman we ngarah gancang. Nya bade kada delman mangga salasna mah tebih ketang temal Karna. Kabeneran harita aya delman ngaliwat tur kosong gero ku Karna di geroan reg delman eureun sarta kusirna turun. Kemana Cep? Tanya kusir. Ka kota mang. Mangga mung tiluan ieu teh. Mung tiluan sabaraha mang? Ah teu langkung Cep we. Rupina uninga perkawis ongkos di ka kota. Ceuk kusir teu daek mastikeun harga. Selenteng Nyimas Nurbaya nyampeurkeun ka kusal supir. Ka kusir. Itu lain anu si Mang nu narik abdi ka bioskop teh ya? Saur Nyimas Nurbaya ka kusir. Neng panyanten teh saha? Nuhun. Kapan waktu bade angkat nonton sareng rencang neng teh? Neng teh tunggangku ieu. Ieu delman Mang. Si Mang mah kawas ngaco na iraha abdi tumpak Mang. Nyimas Nurbaya imut hehehe wala punten aya sungun. Tadi ge nyebat ke delman Mang gitu. Oh maksudnya gitu. Atuh berka ya punten we lah sanes dihajar sih. Ceuk kusir ngahehe seuri bari beungeut rada beureum. Mangatu calik neneng pokna. Kalacat Nyimas Nurbaya naek di payun dituturkeun ku Mang Rubinta. Kek calik pahareup-hareup ari Karna diuk ngareneng jeung kusir dihareup. Nyed kusir ngenyed les bari cepret kuda ku gurutuk delman maju henteu tarik sabab jalan nagarego kata bahradananya. Maperkawis kang kalung teh gambaran neneng tanya kusir para mitra. Sabab manehna nyahoeun yen Nyimas Nurbaya kacilakaan kang kalungna aya ngajamret. Geuning ujang derang dunungan Mang kacilakaan jam ceuk Mang Rubinta wireh kamari neng sasauran ka abdi bapak. Jangan boleh nanti bioskop teh tunggang deui kana delman abdi temal kusir. Matak Mang can manggih raratanana pisan ngan ayeuna rek ngaluruh ka toko emas sugan anu malingna dijual ka toko emas. Kudu malingna baler Nyimas Nurbaya. Daler 10 ka toko emas neng. Mudah-mudahan sing kapenak lah. Pamiahara harita nalika kajantenan siang keneh mah dipamilarikeun jalmina ku Mang. Hanya kaleper suwengi ceuk kusir. Jep jempe saurang ge eueuh nu ngaromong nu kadenge lintang di sora kuda kokotoprakan. Sakapeung lumpatna tarik sakapeung laun. Ari Karna sajeroning cicing teh hate mah galecok mikiran kumaha piakaleunana. Lamun eta kongkorong Nyimas Nurbaya kapanggih keur dipake ku Rosita. Kira-kira sapengkola deui ka kota dina palebah nu sitiseun. Aya saurang awewe ngorak keneh keurna janteng sisi jalan. Gero eta awewe gegerewekan gegeroan ngageroan Karna. Puguh sarere rada curingha. Barang dileret ku Karna si horeng Rosita. Nu kabeneran manehna make kongkoronga pamere ti pisalakieunan. Mang liren heula Mang ceuk Karna. Reg delman eureun jerut Karna turun tuluy ngageding nyampeurkeun ka Rosita. Sedeng Nyimas Nurbaya jeung Mang Rubinta timpaleng cerong. Sahanya Mang ngagegero kakang Karna teh? Mangapa majikanana mah kitu atawa tunanganana nu anyar? Saur Nyimas Nurbaya. Bari neuteup ka Rosita nu harita geus adu hareupan jeung Karna. Malah katingalina mah keur ngobrol. Tuh katu Nyimas da mang teu apal. Temal Mang Rubinta manehna ge teu apal. Istri nu meh nyauran cep teh bapak saur kusir nanyakeun ka Mang Rubinta. Nyaja ngari ujang kenah henteu? Mang Rubinta balik nanya. Ari kenal mah henteu bapak mu ngabdi mah terang we kana tingkah lakuna istri eta. Saya disanggemkeun mah sanes istri leres lah. Isi tukang ngeret lah pameget, istri pangarahan, tos sabar udang pameget digarju da tu ku anjeunna mah. Malih tatangi abdi anu kaeret ku anjeunna mah. Nang eta ge geuning. Ancep ngangge kenalkeun ka istri eta nih bapak. Kacau ingat tuh temal Mang Rubinta teu ngartieun. Kade wartosan cep napa bil kapincut. Silaka tuh sarek bapak kagarjud mah. Mani pinter pisan ngalayuna ka pameget saya mah. Ceuk kusir bangun apaleunaker kana talajakna Rosita. Hate Nyimas Nurbaya ngaraos panas. Srek we boga timuru pantosna teh nya tunangan Karna. Sabab katingali ku Nyimas Nurbaya meni uplekna keur ngobrol. Ari katamah-tamah harita Karna ngalieukan bae ka Nyimas Nurbaya. Nyel Nyimas Nurbaya keheul kalayan teu seueur nu diemut ngan jerut we lungsur. Dasar lalaki bajingannya aya ku elodanaker cenah.
kok ngajakan ini bari maring ngaburu-buru nyebutkeun bisi kaburu panas ari ayeuna ngadoon ngabuih ngobrol kerentos manah Nyimas Nurbaya teras ngaleos. Bade ka mana Nyimas? Mang Rubinta ngageroan. Sedang Nyimas Nurbaya tongoi teu ngareret-reret acan siga nu bendu. Kulantaran Mang Rubinta ngarasa hariwang inggis Nyimas Nurbaya ribut jeung awewe anu keur ngobrol. Jeung karna teh sageus deukeut mah nganceg we Mang Rubinta teu mikirkeun kana karagam, teu mikirkeun kadunungan. Pandangan Nyimas Nurbaya diceklan malah mah rada dikenyang. Keula Nyimas ulah waka dicaketan, atuh reg Nyimas Nurbaya ngaraneg. Sedeng soca mamanco ka Rosita, ana breh katinga Rosita. Siga make kongkorong kebeg Nyimas Nurbaya ngakebeg. Margi anjeunna apal kana kang kalung nu keur dipake ku Rosita. Mang Binta, nah itu siga-siga kongkorongan nu abdi dipake ku awewe nu keur ngobrol jeung Kang Karna. Palang siang Kang Karna nu ngajamet kongkorong abdi teh mang, meureun terus dipahugikeun ka kabogohna si Badul teh. Saur Nyimas Nurbaya boga sangkaan kitu ka Karna. Uluh, laras atuh Nyimas Kang Kalung anu Nyimas nanging aya ge teu garti ku mang teh pomi laras teh anu ngajamret Kang Kalung Nyimas teh jang Karna. Piraku Nyimas teh apal kana rupi jang Karna. Kasebat patilasa Nyimas, cek Mang Rubinta. Manehna ge apaleun ari kana kongkorong nama yen eta teh kongkorong boga Nyimas Nurbaya. Munggu kau pamijang Karna kaing ngagaleuh ti nu sanes lajeng dipasikeun ka eta istri, pokna deui timuru nama hampir sapagodos jeung Nyimas Nurbaya. Ngaso heula para mitra ngaso. Nurbaya harita nyarita para mitra. Buka teuing lamun kitu mah tumang, da ceuk abdi mah kawas nu lieur deui nya. Lamun nyaeta kongkorong dibeli ku Kang Karna heug dibikeun ka awewe nu gelo teh. Keur naon make ngajak maluruh kongkorong sarua jeung rek menyerenkeun beuheung sorangan. Tapi keun heula mah urang tungguan hayang nyaho nepi ka mana. Lamun Kang Karna nyambeurkeun bari eta kongkorong masih kena dipake ku awewena urang ganyang. Mang jeung Mang Kusir ngaganyang si Karna, abdi rek ngaganyang awewena. Hayang nyaho nepi ka mana lah kawanina si ungkuk teh. Ceuk Nyimas Nurbaya ageng mana rek ngaganyang Rosita ari Nyimas Nurbaya tos sasauran kitu ka Mang Rubinta. Pok Karna kakara-kareun nanyakeun kongkorong nu keur dipake ku Rosita. Nu bener Ros, di mana Rosita eta boga kongkorong cing jelaskeun ka hareupeun akang. Ceuk Karna bari juru panon ngareretan ka Nyimas Nurbaya. Nuju ting jaranteng jeung Mang Rubinta nu angangna kurang lebih 20 meter. Hartu akang kos nugas pikun wae nya. Makanya aku ti mana segala rupa kongkorong ka abdi. Kapan penting geus dicaritakeun sama ditemongkeun pisan ka akang. Abdi bere kongkorong kudu jadi lanceuk. Lamun akang teu percaya mah dagoan lanceuk abdi keur meuli heula rokok di pengkolan. Tema Rosita. Alasan mah pamere ti lanceukna pada hapi salakieuna anu katelah hamid. Ya Rosita, anjeun ngarti pangna urang nanyakeun ti mana maneh boga kongkorong. Nurutkeun pangakuan anjeun meunang mangmeulikeun jadi lanceuk. Pada eta kongkorong nu keur dipake ku anjeun teh ayeuna teh kongkorong ulur urang. Suruh pake itu mah maneh teh nyangka goreng ka lanceuk urang we nya. Nyangka lanceuk urang boga kongkorong meunang maling. Ceuk Rosita semua ambek beungeutna beureum. Urang mah teh nyebutkeun yen kongkorong meunang maling, lanceuk maneh atau bisa lakin maneh. Ngan eta kongkorong jelas nu dulur urang. Tu itu nu bogana kitu aya di dieu. Nyimas gede sekedap. Ceuk Karna. Teu hararese Nyimas Nurbaya nyeulik kanyampeurkeun. Kira-kira 2-3 meter deui Nyimas Nurbaya nyampeurkeun ka Karna. Geus jol manten saurang lalaki tajalian hamid. Isalakieunana nu nurutkeun pangakuan Rosita malanceukna. Kang, enggak ka dieu Kang. Rosita gegerewekan ngageroan hamid. Nu tas meuli rokok atuh hamid rada reuwas manehna gancang nyampeurkeun meuni teu sirikna lulumpatan. Enaon Ros? Tanya hamid bari ngarewet ka Karna. Iya geura Kang, lu ngaku-ngaku kana kongkorong ti akang teh. Jelas nama akang teh dianggap maling ngkorong, cenah kunaon awewe ieu. Cek Rosita bari nunjuk ka Nyimas Nurbaya. Cek saha Rosita? Hamid rai beungeutna beureum pinapsueun geus muniang. Cek jelema ieu. Rosita nunjuk ka Karna. Gabah sia ngomong teh jang dicalang apa? Sugan manusia yang didagor bawa tokna ku aing nya. Cek Hamid. Bari nyinglidkeun leungeun baju seneng Karna gentak mundur salengkah.
taki-taki sabab geus kauji Hamid rek ngayakeun serangan. Teu make ditanya heula Kang marah we ka dinya kumaha lah. Jelema kitu mah goreng sangka teuing. Cek Rosita ngahatean. Atuh di hatean kitu komo keur Hamid asa dihucukeun. Ujug-ujug sabarut ngayakeun serangan ngirimkeun gempuran pereup meni buleud di lalempeng kana beungeut Karna. Da puguh Karna geus iatna ti tadi keneh. Barang seleber ge pereup Hamid datang sakilat Karna ngagiwarkeun beungeut. Kablos gempuran Hamid nu ngaranyamos. Jeleng Karna luncat kana rada lega. Kilek Hamid ngalieuk deui terus awong-awongan. Harita Karna geus sayaga deui nunggu panarajang tinu jadi lawan sedang Mang Rubin tamah jeung kusir nu harita milu turun tina delman ngajega nyaksian. Montong ngajat sia setan. Lamun bener-bener siang ngajago geura tewak ieu beureup aing ieu, hiji deui ieu. Siap. Hamid ngaluarkeun sora. Ngagorowok ti ditu nawasangka anu jadi lawan rentag hatena. Tapi Karna batan rentag malah leuwih jaringas kesit ngagiwarkeun awak terus sukuna nu katuhu ngejat ka tukang. Bareng jeung kitu leungeun Hamid dirawat. Siap. Net Karna nyentok leungeun nu jadi lawan. Sedang pereup Karna nu kenca teu antepan di mati gigi rek ngadagor sirah nu jadi lawan. Hiuk rengkog Hamid deleh rikat manehna gentak ngarengkog. Gablos gempuran Karna nyamos matak seueul. Dalam segeuna kana piraku mah teu nongeng mangkani gempuran ditaker sangangna. Solontod Karna nyolontod sabab kabawaku heumbatan gempuran. Kilek Karna kesit malih. Hamid jeung Karna bareng ting gorowok bari ting belesur. Cebrod duanana silih gempur ti luhur. Curalit duanana jujuralitan celek narapak deui. Ari kusir harita gawena celeumeut nemponu keur ting curalit ti luhur. Sanggeus narapak deui kana taneuh, Hamid nyabut peso balati tina jero kamejana. Ti ditu mah rek nemongkeun kagarangan kanu jadi lawan. Kilek Karna malik deui dina kaayan beuki taki-taki sabab nu jadi lawan ngagunakeun peso balati. Sedang Karna teu mawa peso petok-petok acan estu lemor lain bobohongan. Tapi sanajan bari lemor keur Karna teu gimir nying hareupan Rajapati teu rentag bulu salamar. Jeleng Hamid luncat ka hareup nyudukeun peso balati ngincer beuteung Karna. Kilek Karna leuwih kesit muterkeun awak plos congo peso balati ngageblos. Kilek Hamid malik deui kana peso bala bari peso balati disabet-sabetkeun ka sisi kagigir. Atuh Karna beuki cingjeng si janu entengna karemiceun pibahyaeun. Sora peso balati ting hariuk matak paur nu nyaksian. Samalah para mitra sadaya. Kusir ge muringis bae awak pupurungkutan. Mang paurkeun ningali congo peso balati menibut-bet ka sisi kagigir jeung ka hareup paur sok sieun amles kana beuteung Karna. Akhirna Hamid ngarasa lieur oge ngabeberikeun anu jadi lawan. Disuluk lempengan beuteung ngagilek awakna, disuluk ti kenca ngalegot ka katuhu, disuluk ti katuhu ngalegot ka kenca, rek dibeset beungeutna ngareudek disusul di tihanap ngajaul. Tapi sanajan Karna sakumaha pinterna ge miceun pibahyaeun. Keur Hamid para mitra teu ponok pangharepan manehna terus-terusan nyerang babi buta, malah ngayakeun gerakan tipu sagala. Manehna pura-pura nyubukeun di peso balati ka beulah katuhu, tapi rada dipenggeng. Kilek Karna ngalegot ka beulah kenca. Teu nyaho pereup Hamid nu kenca teu antepan. Jabrod ku waktu ieu para mitra sadaya. Karna daek teu daek kabeunangan gado. Lengak Karna ngalengak ngan henteu we terus ragragna. Didinya keur Hamid boga kesempatan manehna muterkeun awak, bari suku sabelah diangkat. War jabrod sukuna hasil ngabanting beungeut. Dayagdag Karna da dayagdagan. Nyedek ka sisi gawir. Barakatak Hamid seuri meni asa suka, bari hate geus boga kayakinan pasti nu jadi lawan bakal bobor karahayuan. Hamid para mitra sadaya harita nya kakak seuri. Ulah samatkan aya deuleu. Geura sumerah ayeuna mah. Mantong ngarepkeun lila nincak lemah deuleu. Disangka ku dewek mah terus nemongkeun lelewa. Si orang teu pira kabanding sakitu ge kawas lang layangan gedeng. Rasakeun deuleu congo balati aing ye. Setan sia. Para mitra sadaya lang layangan gedeg teh anu tali timana teu mernah para mitra. Ieu mah aneh, lang layangan aya tali timah. Da tali timah mah tali bahasa paling tinggi mah ieu mah lang layangan aya tali timaan para wargi. Ukuran tali timah teu mernah janten cicingna teh gedeg gitu para wargi sadaya. Janten lang layangan gedeg cicingna teh teu tenang gitu serat sirorotna teh gerak gerakan itu ka dieu. Kakenca kakatuhu gitu. Gedeg namina lang layangan. Upami gedeg para mitra istri gedeg gitu.
pami aina gedeg ge sama gedeg teh mun sobat gedeg mah hartosna teh draw atau nepi teh nu eleh teh nu menang doh ieu cenah non teh nu tinju gedeg teh eleh teh nu menang paramita gedeg mangga urang teraskeun. Hamid jerang deui nyudukeun peso balati di lelempeng kana palebah beuteung. Lain oge karna nu geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh ari kudu bobor karahayuan ku atah-atah mah sakilat karna ngajaul sabab ngalegot kagigir eueuh amahan da pugu gawir gebros serangan nu jadi lawan nyamos ukur niru kana taneuh gawir sedang nu diancam nama geus aya siraheun bareng jeung kitu dampa suhu karna nu kencan nojer ti gigir kalawan teu emis deui ngajejeg kana sirah teu jari jeug Hamid ngajari jeug celek karena napak deui kana taneuh harita para mitra sadaya leuwih kesit batan tadi gila Malik kalawan teu mere kasempatan pisan harita karena ngaberik luncat ka hareup dibarengan ku sora mata kerentag kana hate. Harita teh para mitra karena harita teh ngaluarkeun sora jabrod dampa suku ngajejeg beungeut. Puguh we sasat Hamid masih keneh lieur dijejeg sirahna. Ayeuna disusul tepus beungeutna dijejeg para mitra. Daek teu daek Hamid gadayak dagan tapi pesona wapageuh dina leungeun. Ciat karena harita ngagorowok deui bari jeung ngirimkeun dua jurus sajajar ngajebrod kana dada tapi ka Hamid kadenge ngaharekeng cenah semunu eungap leungeun nu dipake nyekel peso ngacung seak jebrod celeng pesona ngaceleng rag-rag kalebak ngucuprak kana susukan leungeun Hamid ngarejet taksiran karasa nyeri sabab sepakan karena cukup rosa didinya karena nemongkeun kagaranganana jadi lawan kerja jari jegan teh teu dibere kasempatan pisan terus dihanca para wargi sadaya dihareup digigir karena mere gempuran leuwih rosa batan tadi hiji gempuran nu dibarengan ku tanaga batin atuh puguh we meuni siga nu PN-na karena sakitu Hamid pangawakan jangkung sesege ari dibere gempuran kitu mah teu bisa kumaha terus ngagedebut rubuh nang karak bengkang beungeut geus gareuneuk liang irung boborot ku getih. Kitu deui palebah bibir ngalai cileng karena luncat ngagabrug nu jadi lawan sabab harita Hamid katingalina rek moreng ngorejat deui ngan teu kungsi jung sabab kaburu dadana didiukan sedeng karena waktu ngadiukan dada nu jadi lawan teh leungeun anu katuhu ngarongkong batu gigireunana terus diangkat rek dipake ninggang beungeut atuh Hamid leungit teh di temah wadi manehna runga ranggah bari nyarita dibarengan ngaleper. Aduh, ampun, ulah dipayan, ampun, gimana ya, ampun, cek Hamid, montong umpan ampunan sia bangsat dipek-prek sia babatokna ku aing geuleuh, cek karna ngamangkeun bet, ampun, kuring kalau, ampun, Hamid menitu sirikna cocorobokan ngarasa paur sia ditinggang sirahna ku batu. Di mana sia gablek kongkorong, ha? Di mana? Mau menang meuli? Temal Hamid ngakukeun menang meuli. Ngaku nu terus terang sia sok aku sia di mana gablek gongkorong lamun teu ngaku janji pede tuluy sia ayo ngaku ampun kibaraya ampun kuring di aku asal kuring ulah di ulah payahan Hamid nawar mung dipayahan ku dewek moal diparagatkeun nyawa si lain asal ngaku terus terang di mana gablek gongkorong nu keur dipake ku Rosita menang ngajamret di bioskop cek Hamid kakara ngaku terus terang jadi tetela nu ngajamret kongkorong Nyimas Nurbaya teh manehna sanggeus aya pangakuan ti Hamid kitu ringkat Rosita lumpat maksudna rek mabur bari mawa kongkorong ngan untung harita kusir awaseun pelenyeng kursi lumpatna kusir rumpat ngeberi Rosita sanggeus deukeut gabrug Rosita dirontok di tukang terus awak nelitangkeup pageuh. Nah atuh harita kusir anu keur nangkeup awak Rosita ti tukang teh matak nimbulkeun kaget keur Mang Rubinta mah jeung ka Nyimas Nurbaya. Harita Nyimas Nurbaya nyusul maksudna rek ngarebut kongkorong, gorowok kusir ngagorowok setengah abrag-abragan. Aduh, lesot ke gelo, lesot ke awe burung. Ceuk kusir si mana horeng para mitra. Haleungeun Rosita ngopepang ka tukang. Atuh puguh we harita teh para mitra. Teu kedah dijelaskeun para wargi harita. Kusir gogorowokan bari panon peureum bari mulungkut. Tapi sanajan keur aya nu karasa tetep ageuh nangkeup awak Rosita.
Keur kitu Nyimas Nurbaya ngudaran kongkorong dipake ku Rosita nepi ka beunangna. Belenyeng Nyimas Nurbaya lumpat ngadeukeutan Mang Rubinta. Geus Mang lesotkeun tah si ungklukna lesotkeun Mang. Cek Nyimas Nurbaya gegerewekan. Geus kitu mah sot kusir ngalesotkeun awak Rosita. Belenyeng Rosita lumpat menitu sirikna blaglug labu. Leos kusir ngaleos nyamperkeun ka Mang Rubinta jeung ka Nyimas Nurbaya. Bari awak popoyong kodan leungeun dipake nungkup pok Mang Rubinta nanya. Kunaon biteu Jang? Pokna bari mencerong kana beungeut kusir. Waduh, si gelo awe burung teh si ucut genua. Sunaon teh moal taeun Mang. Aduh. Ari kitu ngan awe gelo dirameus Mang. Dirameus naon? Mang Rubinta talete. Ari Nyimas Nurbaya geus ngarawatan kongkorong gawena olohok siga nu kaget ningali polahna supir. Moal beja-beja isin Mang lah. Bila kadaungun ku neneng. Pokna mah dirameus we. Cacak kusir ukur nyarita kitu. Keur Mang Rubinta geus surti. Manehna teu kuat ku piseureun barak katak Mang Rubinta seuri. Hahaha, nah tuh Jang teh kapalingan teuing. Palingan teuing reret ku awewe nepi ka ibu ngampir ka rambut. Cek Mang Rubinta seuri deui. Nyimas Nurbaya ge ngagelenyu taksiran mah ku anjeunna ka hartoseun. Pangna kusir cocorwokan teh. Korejat karena ngorejat nangtung tuluy ngagulusur. Leungeunna Hamid dibawa ka deukeut Mang Rubinta nu tah seuseurean jeung seurikeun kusir. Pokarna nanya deui ka Hamid bari leungeun sabelah pageuh diparioskeun. Sabaraha urang batur silaing tukang ngajabret teh? Cek karna amakan ngahega. Batur kuring ngaduaan ka tilu jeung pimpinan kuring. Saha nu ngaranna jeung di mana ngajadogna? Ka karna nalengteng batur Hamid. Nama Guntur. Hiji Guntur, dua buyung pimpinan kuring ngaranna Rusdi. Temal Hamid terus terang. Si horeng Hamid teh anak buah keneh Rusdi. Leng harita karena menang sawatara jongjongan mengahulang. Ras inget kana kajadian Nyimas Nurbaya dikerem ku ngaran Rusdi. Leng ngahulang deui inget kana caritaan Aki Jantra. Baheula aya katerangan ti lodaya mamalihan. Nu nyieun kahianatan atawa kajulidan ka kanu inung teh manehna. Geus kitu mah karna nanya deui. Silaing apa ka ngaran Sopina? Urang leuwih liang. Nu hafal mah sawa bisa lembur di kuring. Nyaho nu ngaran Sopina waktu diudag-udag ku ngaran si Rusdi. Nepi ka perlayan ragra-ragra jurang. Henteu waktu ngabeuberig Sopina mah sabab kuring keur eueuh di imah. Ngan kuring mah rumasa baheula ditidamikeun anakna ka leuweung ku Rusdi. Anakna Sopina dipikeun ka leuweung ku batur kuring jeung geus nu geus paeh. Adina ku kuring dipikeun ka leuweung jeung sejena. Temal Hamid terus terang. Atuh puguh karna beuki ngabubulak amarahna hayang buru-buru amprok jeung ngaran Rusdi. Eukeur mah eukeur, tas manggih kanyeribatin tina perkara Nyimas Nurbaya. Ayeuna aya katerangan kitu pisan atuh teu matak aneh lamun itikad karna hayang nebus pati anu jadi inu. Kamana ari si bedul teh ha? Karna nanyakeun Rosita sabab nyampak geus eueuh ti eta tempat. Wah, geus kamana buah abdi maburna ge Jang? Mang urang mulih we malah. Abdi wa ye bade ngabantu dia manusia sina nuduhkeun baremukan si Rusdi manusia biadab. Kumaha kira-kirana kusir keur saha pamintu terus kabumina ieu Nyimas? Karena nanya ka kusir bari nunjuk ka Nyimas Nurbaya. Ngabang mung mah ulah teras dicana ka mana-mana we sun jalan rompok mang teh. Tapi sareng biangna barudak bila arep-arepeun. Temal kusir. Moal. Ieu mah dibantun sote kabumina Nyimas supaya mang terang kabumina Nyimas. Mang, saya urang karorompok ge jalanan abdi hilap teh teu ngabantuna artos. Nyimas Nurbaya mairan. Geus kitu mah terus arungah kana delman. Karena diuk dihareup ngareneng jeung kusir. Hamid diuk tukangeun kusir di halangan ku Mang Rubinta. Sabab bisi luncat tina delman. Ari Nyimas Nurbaya belaha kenca nyalira. Nyen kusir ngejet les bari cepret bujur kuda kurutak kuda lumpat. Harita saurang eueuh ngaromong estu jempling. Hamid melenguk kawas bueuk meunang mabuk. Bari sakapeung-kapeung nyabakan beungeut asa barengep. Sirah meuni asa keneh karasa leneng ulut dijejak ku karna. Jaba getih masih keneh ngangalai kaluar tina liang irung. Atuh kitu deui karna melenguk bari hate gegetun. Hayang buru-buru paamprok jeung ngaran Rusdi. Nu dianggapna ku manehna musuh satru kabuyutan. Ari Nyimas Nurbaya gawena ngareretan bae ka karna anu nonggongan. Sakapeung Nyimas Nurbaya boga rasa kaduhung. Pipisahan jeung karna ras emut kana kabelaanana. Sakapeung nyalkeuheuh dumeh karna eueuh tinimangan. Luas megat keduriat.
ras emut deui kana kabagiran karena baheula sok nganganteur ka mana-mana saja batik itu sok diutuh etah ku ajengan Abdul Soleh Ramana Nyimas Nurbaya temahna bati Nyimas Nurbaya nimang-nimang kangge kapayuna terhadap kakarna nu geus yakin aya belana teu kacaturkeun di jalana geus terpi kanu dituju kalacat arunggah kana teras nuturkeun Nyimas Nurbaya harita Nyimas Nurbaya kaketerok kana panto nu kabeneran bisurni lanjangna keur ngepel di patengahan atuh bisurni curinghak semureuwas gentak murejat nangtung gerendeng nyarita jero dadana bari manco kana panto hari ya Allah salah cenah ku kaketerok kana panto meuni tarik kitu geus eta kaketerok deui duh kumaha atunya dibuka sok sieun manusia nu jahat mangkaning eueuh sasaha lintang ti aing sorangan ari teu buka bisi jurungan mama ti pasantren sebab tadi Nyimas Nurbaya sasahat ka aing lamun aya jurungan ti pasantren sinanungguan cing harek ngitung heula dina ramo buka entong buka tagring ceuk ramoleungeun ge panutupna kudu dibuka keuna harek dibuka tapi moal bakal dibuka kabeh harek diintip heula sisi bising jelema teu wawu kitu gerentes hate bisurni bari ngitung lamoreungeun hageus kitu mah sirilik bisurni ka hareup maksudna marek buka panto cengkana kunci tapi asa-asa rek muka kunci teh gancang dilesotkeun sedeng Nyimas Nurbaya keketerokna beuki kerep gerewek bisurni nanya saha di luar pok narada tarik abdi bi baler Nyimas Nurbaya geus kitu mah kakara bisurni ngalaan kunci sabau apal kana sora dunungan berai panto dibuka na breh teh nyawe Nyimas Nurbaya dununganana daratang jeung Mang Rubinta katut karna keur nyekelan leungeun hami ulah geuning Nyimas boro bibi asa-asa bade muka panto teh inggis jalmi anu teu kenal kumaha Nyimas perkawis taeun teh bisurni teu kebat sabab reuwas ningali saurang lalaki anyar pinanggih digusur ku karna ka jero bari katingali beungeutna gareuneu bisurni geus sasaha ti pasantren taros Nyimas Nurbaya teu aya geuning Nyimas luka boming ke mah pasosonten dupi ieu saha Nyimas bisurni talete make nanyakeun ka jalma anyar pinanggih bari nunjuk ka Hamid nu keur diuk dina kursi dihapit ku Mang Rubinta jeung ku Karna ari kusir harita ngadon ngajejentul sorangan di teras pok Karna miheulaan nimala gelo itu bi ceuk Karna bari ngadila ka Hamid kunaon si Ujang teu pugu-pugu ngadon nyanak nu gelo ka dieu kumaha peming ngamuk di dieu kae duh sarieun teuing ibi masih sieu sararieun teuing ibi mah Ujang bari dilanongan ku mama jengan atuh bi ku Aki Jantra cek bisurni muringis samarukna nyawe karena mawa nu gelo lain rek diubaran rek dilelepkeun kana cai ngagolak nah di cai bi nah di cai teh di tukang bi tema karena si janunya ameng nari si Ujang ku teh leungeus teuing jalma gelo rek dilelepkeun kana cai ngagolak kada teuing molotok da tuh ke cek bisurni rada muringis tong kalangan cebis wae bisurni gancang ngician cai ka ditu bari eta bawa emerna ka tukang ceuk Nyimas Nurbaya bari ngoloyong lebet ka kamar cucu ngagentos anggean kiciprit bisurni ka tukang rek nyician cai anu teu sakumaha lila bisurni geus norojo deui mawa cai enteh 4 gelas cag dituna dina meja sirilik bisurni nyampeurkeun ka Nyimas Nurbaya di kamar anu neme ngagentos anggean ku kabaya jeung sinjang pok bisurni nanya rada harebosan Nyimas dupi pamaget anu namanya dicana ku jangkana teh laras jelema teu hidang pokna bari teu prarai Nyimas Nurbaya lain jelema teu hidang atawa jelema gelo eta teh nu ngajamret kongkorong abdi teh basa lalajo di bioskop waler Nyimas Nurbaya Gusti nu maha agung si monyong sia ku tanu ngajamret Kang Kalung Nyimas teh eta teh nya dupi Kang Kalungna ku Nyimas kacanak deui bisurni semu kaget alhamdulillah kapemilik deui samalah keur dipake ku bengok pamajikanana eta ge lamun teu ngageroan mah kawasna lapur nyauran saha Nyimas ngageroan Kang Karna saha teh bisurni talete nya pamajikan si bangsa si tukang jamret geuning eta ngange nyauran Jang Karna sagala nah kenaleun istri si Arong teh ka Jang Karna buka teuing kenaleun teu nama data cantet teu tatanya mun teuing atuh itos kapimilik mah Nyimas nanging eta we si Garongna menigareuneu kitu beungeutna sareng irungna getihan kapantas gelut jeung Kang Karna wah sia paingan sampai ku Jang Karna naroskeun cai ngagolak teh eta Garongna nya bibi mangiring gemes Nyimas cek bisurni keluar dari kamar dituturkeun ku Nyimas Nurbaya ujug-ujug kerebak bisurni ngajenggut bu kami terus diguguyak
bari tipe perekat bangun gemes nakar. Sia hutan kieu dodongnya senang ngajamret kongkorong teh nya. Sia mah bangsat gelo sia si monyong si barawae sia. Hayang digegel urungna meureun ku aing sia nya. Bisurni ti ditu namiru gemes ka Hamid. Bari kretrak si Hamid diteke ku. Geus kitu terus ditakol ku asbak aluminium. Hamid jenggir kawas domba ngasin keur masira asa eumeur keneh ayeuna diketrak pisan ku asbak menika denge ngabletrak. Oh, Surni mongos ge cukup ku si Ujang oge cek Mang Rubintang ngenyang leungeun Bisurni. Atuh da meuni iji urangna si gelo sia si bangsat si tukang babadog si tara bebeja sia potong sungar sendiri kitu deuleu iji da aing meureun oge si monyet cengkoleun sia si lasun sia. Bisurni bener-bener cuaeun ka Hamid. Atuh nu araya hatena mah hayang seuri sabab Bisurni nyebutkeun si tukang babadog tara bebeja sagala. Nah, ari maneh kawas nu weureuy sia Surni? Nya di mana aya tukang babadog bebeja sia mah lah. Rek maling bebeja heula lain ge rek babadog atuh rek bebeja heula mah. Menta ngaranna cek Mang Rubinta sedeng hatena mah hayang seuri. Nya karasa aku tulang beheung sia nya bangsat kotok sia. Si irung barawe sia si keur bebeungetan siga bujur coet ayo ka patutna si badul sia. Alah, aduh sia lamun kongang ku aing sia disisit kulit sia huluna. Kulit hulu sia maksud teh. Moal teu ngerekes temenan dijieun grupu kulit. Bisurni wani tiket-kereket. Karepna mah hayang milu nyiksa ngan teu wani sabab aya Mang Rubinta lanceukna jeung Karna. Cing jangkarna cai heula jang lah Mang meuni asa tuhureun dieu ti koro ceuk Mang Rubinta ngajakan nginum. Ka Karna bari ngangkat gelas. Mangga Mang temal Karna bari ngareret. Ngaso heula Ramitra. Harita Bisurni nyarita. Nyimas dupi itu saha nu ngajajentul di luar? Cek Bisurni nu nyuk ka kusir. La ilaha illallah nari Mang Rubinta. Meuni teu ngingetan pisannya itu si Mang kusir ngadon ngajajentul sorangan di luar. Saur Nyimas Nurbaya semureuwas. Ya Allah, Mang Rubinta kakara ingeteun gancang nyeri di kaluar. Ujang di dieu dilebet calikna sok enggak kalebet hampura we lain Mang harianeun ngantep Ujang ngan poho. Lamun itu adi Mang teu nanyakeunna anu ngajajentul meureun terus we nepi ka magrib diantep. Mang Rubinta menta dihampura. Tuluy ngenyang leungeun kusir di bawah ka jero tuh. Mang, hapuntennya panyanten teh aya Mang kusir. Sok cali heula Mang ngaleuh teu nya. Nyimas Nurbaya sanuk-sanuk ka kusir. Sawios neneng ari kula lima nya kitu mangge karaosun. Ongkohan raos Mang ni isi payun su. Tema kusir alangah eleng. Dieu teh lah atuh caina Mang. Kita ambil atuh neneng. Mangga Mang nyangakeun mung punten teh aya pangiringna nya ukur cai we cai wungkul. Cekap neneng sawios ulah ngarepotkeun lah. Kira kumaha yoge tema kusir. Regot nginum cai meuni bangun hana angin naker. Hampir beak setengah gelas. Ayo Mang manusana nu ngajamret kongkorong abdi teh. Nyimas Nurbaya nu nyuk ka Hamid anu keur melongu keneh. Uluh, kuda deui ieun ngajamret kang kalung neng. Aduh, deug sampe rupa meujeunna ari kalakuan kawas kidunya. Hayang untung dina enteng dari geus ieu mah rek kumaha pilaku. Andika kibaraya sabaru kumari jadi mah tukang curaling deh. Jika andika salamet ge bari meunang barang. Moal matak maslahat euy moal. Puguh matak namahan karorakaan we. Atuh dina beunangna wareg dacan ngadahar barang lain nu kitu. Awak geus ruksak ceuk urang dayeuh teh mah babak belur. Irung boborot ku getih. Beungeut geuneuk balas diteungeulan, awak ka ceda balas disiksa. Jauh baka nyang korah dipamberokan anak pemajikan barang keakan. Sarue jeung nyiksa anak pemajikan boga kelakuan kitu mah. Sakitu ge eling bagja keneh euy tadi kuncep teu terus diberesan nyawa ilaing. Kira dewek teu apal kawewe nu tadi. Apal dewek mah awewe jahat. Awewe pangeretan disebut tukang tipu ge payus. Kajeun mah ugi kongkorong kawewe butut kitu lah dengan jamret. Nabi ka dewek tadi hampir-hampir rek kalenger ku awewe gelo. Alah, taeun dewek anu dirameus euy. Cek kusir akhirna milu gemes ka Hamid. Hari Nyimas Nurbaya harita ngabalieur. Nyumputkeun imut sabab kusir nyebutkeun dirameus. Da atuh ai celengkeung teh para mitra Bisurni nanyakeun.
dirames ku saha ujang kusir Surni nyebutkeun ka kusir teh ujang kusir kowe geblog bola oh iya nanti dasar teh we cuma kusir nunjuk ka Hamid dirames teh naonana ujang ujang Bisurni talete sedang nu sejenting balieur keheul campur jeung hayang seuri geus ngaraos buk nang eca sih lah dipais disengemkeun ka ibu lah bila kadangungan nu sok ngarang hayo oke lebetin kana dongeng adi dalam caeun yun tema kusir bari manehna rada seuri koneng sugannya we awe ucut burungnya Mang Ujang mun balas ramus kadinya tadi teh ku Mang Ujang teh alah sunya mawi ya geus mangesurni ngaceblok wae ganeng silaing mah Mang Rubinta ngagebes lantaran lamun teu ditutup ku Mang Rubinta geus pasti ngobrolna Bisurni kapapanjangan atuh jep geus kitu mah Bisurni teu ngomong deui tuluy ngaleos ka tukang bari mawa baki ayeuna kumaha maksud Ujang teh nah ieu batu rek diserenkeun kan wajib pokna deui nanya kana pamadegan karna nu keur tungkul buka tumang lah kumang kewe bada-badantan heula sareng pun lanceuk pemimang teu ngaros kaabotan mah pangwartosankeun atuh pun lanceuk muhun Kang Rahmat sina ka dieu diantos ku abdi di dieu kitu ceuk karna nanging kitu ge hatur punten Mang abdi kumaha bantun mupurah ka Mang pok teu sawios-wios namari Mang ge sakantenan ngalongok heula saung bilih benteng kalocor mun genteng balocor malum gaduh saung tos kolot nyimas Mang bade mios heula ngawartosan rakana ieu jangkarna kagirang Mang Rubinta bebeja ka Nyimas Nurbaya Mang sakantenan sinang ka ibunya warer Nyimas Nurbaya bari jerut Mang Rubinta turun tuluy ngaleos rek nyusulan Rahmat lanceukna karna di lembur pasantren tekung silila kusir ge pamitan balik kalawan dibere duit ku Nyimas Nurbaya malah dibahanan beas 3 letter diwadahan kana kantong deka caturkeun di jalan Mang Rubinta geus tepi ka pasantren kalawan nepungan heula Ibu Haji Rokayah ibuna Nyimas Nurbaya dirinya leos idit deui rek nyusulan Rahmat ari tepi ka balawah buruan Lurah Hormat jerut Rahmat jeung Mang Wira katut aki jantra tarurun si horeng keur babadamian rek nyusul karna anu cacarita nama rek kalembur anu baheula geuning eta ki lanceuk ka dieu mun dibangun rusuhan aya naon ki lanceuk ceuk Mang Wira miheula nanya bari ngajaranteng di buruan jeung Rahmat katut aki jantra jawe ka dieu perlu mah rek Kajang Rahmat tema Rubinta aya naon kitu Mang Rahmat semu kaget neuteup seukit kana beungeut Mang Rubinta nyaeta puguh Mang teh kajurungan itu ku jangkarna kajurungan ku karna di mana Mang Rahmat bangun reuwas cek timuruna palang siang adina menang kacilakaan di ditu di bumina Nyimas Nurbaya temal Mang Rubinta red aki jantra ngareret sarta nanya ka Rahmat nyarita ke nyaon di Rubinta aja Agus eta saurna kajurungan kupun adi ki tema Rahmat nyarita lau mereka ngalacaladi ngalacaladi di mana cenah Agus montong ngalahan manuk balina kayak karunya aki jantra salah reung puguh-puguh Rahmat nyebutkeun Mang Rubinta ngajurungan pun adi ieu mah ngajarkeun ngalacaladi eta mah si aki abong kena geus pikun reungeun teh sok ka mana wae nya selip wae lain ngalacaladi ieu mah ki lanceuk kajurungan ku adina Jang Rahmat nyata ku jangkarna teh ceuk Mang Wira ngajelaskeun deui rada tari baru ki Rubinta kajurungan ku si Kujang aki jantra kakara atra ngareung nya tema Mang Wira pono geuning eta lain make jebung jeung si Kujang nah si lain kalemburna ki si Kujang di Rubinta aki jantra neuteub ka Mang Rubinta lain kuring kalemburna ki nganjangkarna aya di ditu di bumi Nyimas Nurbaya tema Mang Rubinta nyarita tari nyaho Agus teu salah dina sangkana ki ceuk aki tadi kumaha pasti adi lain balik deui ka Nyimas Nurbaya ceuk aki jantra teu jauh tina sangkaan Langawe mang ayeuna mah urang mios bilih aya naon-naon ceuk Rahmat teu sabar bari hate ngarasa curiga inggis karna adina manggih kacilakaan deui atawa gering geus kitu mah teu loba wangkongan deui anu sejen bering wae sarerea arindit tinggal redig bangun rusuh atuh teu lila di jalan bubuhan ulah leumpang calangker keneh sanajan aki jantra geus kaasupikeun oge pikun dina leumpang nama teu eleh kudu ngarora meuni norolang teu beda ti puyuh kalacat Mang Rubinta pangheulana ungah ka teras dituturkeun ku nu sejen
manga kalebet cek Mang Rubinta bari supti heula atuh karena curing hap gancang Reja nangtung meh bareng jeung Nyimas Nurbaya. Punten cek Rahmat bari ngelol tina lawang. Mangga baler Nyimas Nurbaya. Geuning akang mah teras kalebet Kang, saurna menima Rahmai. Bus Rahmat jeung Aki Jantra katut Mang Wira Arasu. Damang Nyimas, Rahmat nyolongkrong sasalaman. Pangestu dina waktos Imam mangsa mulina kumaha? Alhamdulillah Nyimas, geuning karna di dia. Cek Rahmat ngarewet ka karna. Adina nu keur ngajanteng ngareneng pisan jeung Nyimas Nurbaya. Nuhun Kang, tidak Mang. Tema karna tulis sasalaman ka Aki Jantra nu geus rek dieu. Geda geuning manu majarkeun rek kalemur ribet aya di dieu geuning. Ujang. Kumaha bejana di lemur lain keur usum naon we? Loba hujan di dieu. Cek Aki Jantra geus ka mana-meni make nanyakeun loba hujan sagala. Abongkena harita usum katiga. Ditanya ku Aki Jantra harita karena nemalan deui. Numawi teu cios kalembur ki, temal karna luk tungkul. Gek sarere dariuk ngariung di tengah imah. Ari Rahmat harita gawena ngareretan we ka Hamid anu keur melenguk teu kecet-kecet. Nya syukur ari di ditu geus talanur mah we. Peubeurieun di dieu boro-boro geus talanur maracul ge can prak. We hujan, solokan meninggal ring tampian saraat. Ilaing balik di lemur. Sini nih gawean aja boleh wae cenah kawas dompet coe malangeun kasih laing. Cek Aki Jantra bari ngarewet ka Hamid. Pok Aki Jantra nanya ka Hamid. Ari kisanak nu di mana teh apa dumukan? Pokna sedang nu ditanya boro-boro kanemalan malah teu ngarewet-rewet acan. Ye, kunaon ditanya teh teu nemalan kisanak? Lema piro gitu si Ujang teh? Aki Jantra nanya nyangka piro ka Hamid dumeh teu ngomong. Teu kunaon kieu mah geus bakatna we jantungeun, temal karna nyebut jantungeun ka Hamid. Para mitra anu mulia, harita atuh para wargi sadaya. Nyimas Nurbaya terus ngageroana bisurni. Bisurni? Nyimas Nurbaya nyauran lanyang. Nyimas bade aya saeureun Nyimas. Ngocai atuh ka dieu. Mangan Nyimas ke bade ieu bade ngintunan cai ke sadap deui. Tema bisurni balik deui ka tukang. Nah, maafnya Akang rek mihula Jumarita sawoga tingali ku Akang karena siga nu keur baringung. Ti penting keneh Akang jeung si Aki katut ieu Mang Wira ngabadamikeun rek nyusul karna. Sabab nurutkeun cek beja ti si Aki mah karna teh kalembur cenah rek ngajual titinggal nu jadi indung. Kulantaran karna we balik Akang ngarasa melang sok sieun kumaha onang. Ari katama-tama karunya ku sinini gawena ceurik wae. Nya bieu teh geus rek sajungjeungeun indit kalembur nyata rek nyusul karna. Kaburu torojol manten Mang Rubinta. Puguh we sakedapan mah Akang teu reubas. Sok sieun Mang Rubinta mawa beja urusan karna nu teu dipiharep. Ari ieu teh cek Mang Rubinta katalatahan ku karna cenah Akang buru ka dieu. Nya teu ngalobakeun nu catur deui Akang teh jeung Mang Wira katut si Aki arinit. Disangka mah aya naon we karna gering atau manggi ka musibatan deui. Nakang karna kungsi di kalemur cek Rahmat nu ngaran Cumarita. Renghap karena sama meh rek nemalan teh ngarenghap heula narik napas panjang. Bangun anu berat rek nyarita. Kieu Kang ayeuna mah lah. Tong akan nanyakeun nya henteu kuring init kalemur pokona mah kuring teh ngajurungan Mang Rubinta rek ngajak Akang. Ceukana pasemon semua alum rek ngajak Akang. Rahmat semu kaget ngeutup seukeut kana beungeut karna. Nya tema karna ponok ngajak teh ngajak ka mana? Urang ngajoran mihanat ka jadi indung urang. Geus waktuna ayeuna urang nebus pati nu jadi indung. Jeung mulangkeun ka nyeri urang baheula dipiceun ka setengah leuweung kekekelanan. Akang can ngarti kana maksud jeung tujuan karna ieu teh. Boga maksud atawa ngajak nebus pati nu jadi indung teh ka saha? Akang rumasa boga paman nu ngaran Rusdi. Ceuk karna nanya heula bari ngareret ka Rahmat lanceuk. Nya. Rumasa Akang jeung karna boga paman nu ngaran Rusdi ari kitu? Tah kadinya pisan maksud kuring hayang nebus pati nu jadi indung teh. Piraku Akang teu nyeri teu gemes kanu hianat kanu jadi indung jeung ka urang duaan. Nyari nurutkeun ka nyeri mah saha jelema anu teu ngarasa nyeri boga indung dihianatan. Malah nurutkeun ceuk hawa nafsu mah perlu urang males pati mulangkeun ka nyeri. Nan kudu puguh jujutanana, kudu nyaho ti mana jalan-jalana urang boga itikad rek males pati kanu jadi paman katalah Rusdi. Cek Rahmat nyarita leuleuy. Da puguh geus cukup dewasa, geus ngarti kana naon rupa nu rek dipilampa. Ai jalan-jalan mah nurutkeun ceuk beja ti Aki mah baheula si Aki kungsi ngadenge beja. Ti hiji makhluk tanpa jirim mangrupakeun lodaya mamalihan.
eta lodaya mamalihan nyarita kasih aki ngakukeun ngaran Sopina inung urang duaan. Saja batik itu ngabejakeun pangna perlayan nepi ka robah wujud teh jadi lodaya alatan diberi ku ngaran si Rusdi. Adi almarhum bapak urang atuh kitu deui lodaya mamalihan nyaritakeun boga anak dua aya nu miceun di setengah leuweung gledegan anu moal henteu diri kuring jeung diri akang. Tapi bikin perkara lodaya mamalihan mah nyarita kitu hareupeun si aki rek dipercarekeun teh eta mah gumantung kana pikiran urang duaan Kang. Ngan ayeuna kuring geus meunang pangakuan ti saurang manusia yen urang baheula dipariceun ka leuweung tapi henteu satempat nu artina misah leuweung ceuk karna di barung ku budi meuni haseum da puguh geus kaancikan ku kagemas. Aya pangakuan ti saurang manusia saha Rahmat manehna teu riuk nafsu tah ieu manusana teh tadi geus aya pangakuan ti manehna antara akang jeung kuring dipiceun di setengah leuweung kuduaan ngan batur saurang deui geus paeh cenah mah nurutkeun ceuk pangakuan manehna ditah ku ngaran Rusdi. Nu matakna mah ieu mah urang datangan wawalak si Rusdi na kuduaan perkara nuduhkeun padumukanna mah ya ieu manusana ieu temal karena geus hayang sacincigeun idit rek ngajorag imahna Rusdi. Nah so heula para mitra. Para mitra kaum dang, harita Rahmat tulunanya. Nah, eueuh hartina ayeuna urang ngajorage lantaran kahiji geus takdirna inung urang. Atuh kaduana moal matak jadi untung urang terus-terusan ngayakeun riributan oge. Angguran ayeuna mah urang neangan jalan pikeun kahirupan ka hareupna. Sabab antara akang jeung Karna moal anger kieu wae. Ceuk Rahmat nyarita anu jadi adi sacara leuleuh. Oh, ana sarupa kitu mah Kang teh kanya kanu jadi indungnya. Dengan rasa nyeri nu jadi inung nepi ka hanteuna ku jalan hina ku batur ceuk Karna siga nu ambek kanu jadi lanceuk ceuk saha Kang teu nyah ka inung eta geuning buktina diajakan malos pati ge kalangan halangan lain aya kadua lanceuk ngajak kanu jadi adi di mana akang nyahna kanu jadi inung di mana akang milu manyerikeun kana nasib nu jadi inung jauheun kana mulang tambah kanu jadi inung sarupa kitu mah kawas nu bijil tina beulah batu we bener akang mah nya kawas lain geus dewasa wae sigana nu jadi adi rek dikaniaya ku batur ge bata nulungan mah malah atoh we meureun. Nu hartina gablek lanceuk ya reis teu sapapait sama manis malah. Teh mah karna malik nafsu kan jadi lanceuk. Kunaon si lain teh karna? Ngomong jang dicalang ape sangeunana meuni kasopanan pisan sia. Kieu-kieu ge dewek lanceuk mah dalam nu pangheulana aya di dunya. Rahmat jadi ambek beungeutna beureum. Lah, lanceuk-lanceukna naon lamun nya ge hayang di aku lanceuk. Lain gitu carana, pisan mengnyerikeunana kanu jadi inung. Sasatikannya ya ku batur sering rek nyen campelak karena jangan campelak rek deui lah kumadinya we ngan rek ngarasa teu ngeunah we pek wae sia teh kumaha nikah aing Rahmat muncereng kaluar sia lamun kumaha nikah jadi lanceuk mah sok kaluar sia montong ribut ti mau batur walina ge pokna ngorejat sok nah da teu sieun dewe ke karena ngorejat nangtung ngan kaburu duanana dipergatan Mang Wira jeung Mang Rubinta. Keun memang tong dihalangan, lesotkeun mang lah. Nyaho nepi ka mana cucungur teh tah. Cucungahna keur ngajago sia kanu jadi lanceuk teh. Rahmat jadi nafsu. Bari terjel keur dicekelan ku Mang Wira. Lain rek ngajago ieu mah rek ngawarah, pongan teu nganyerikeun pisan nu jadi indung. Nya cenah ha? Lah mun tong tatanya hayang mah geura sok jajal ku ilaing karena ngoreja. Setan sia. Rahmat nyentak bari manehna ge ngorejat nangtung. Karena silih sentak jeung Rahmat bari ngageuweungkeun leungeun Mang Rubinta nepi kalesot kalawan teu tatapasini ujug-ujug ngayakeun tindakan peureub meuni buleud di lelempeng kana beungeut Rahmat lanceukna nu keur dicekel ku Mang Wira sabrut hiu peureub karna bangbaraan ngan untung Rahmat eleh rikat manehna miceun bang beungeut bari awak rada doyong bledag peureub karna ukur ngahanca kana tihang pantok kamar atuh nu araya ting korejat raribut sedeng Rahmat teu ngayakeun perlawanan sabab leungeunna pageuh dicekel ku Mang Wira bari dibebedol dilek karna Malik beli semrut ngirimkeun dua gempuran korejat aki jantra nangtung sakilat newak leungeun karna kepned dicentok atuh karna ampir nyuk seruk kana juru meja geus kitu ditungku pundukna ku aki jantra sedeng Hamid mah nu rek diajakan nuduhkeun padumukan Rusdi teh teu aya nu nganyahoankeun ngabalicet mabur.
Kunaon si lain ngadon ributan mah jeung nu jadi lacek. Gablek kaerana keur sia kawas di tempat sorangan we. Balik sia Ujang. Tepugu kawas lain jeung dulur we. Bira gajang balik. Sok bawa ka dieu urang. Cek Aki Jantra bari masih keneh nungku pudukarna. Teu usik teu malik ongkohan Aki Jantra teu sabong brong. Tuh Nyimas punten we sanes akang dongkap ka dieu ngahaja bade ributan di bumi Nyimas. Mung ieu mangkelukna teu uyahan punten Nyimas. Cek Rahmat saduk-sanuk menta dihampura. Sedengkeun Nyimas Nurbaya teu nemalan anggur ngaroroncon. Taksiran ngarasa leuwas geus kitu mah jerut Rahmat jeung Mang Wira turun terus barali. Sanggeus Rahmat jeung Mang Wira eueuh korejat karena ngorejat sabab punukna geus dilepaskeun ku Aki Jantra. Da teu beurenyeng teh karena lumpat disangka ku Aki Jantra mah jeung ku sejen rek mudag Rahmat lumatak harita ku Aki Jantra jeung ku Mang Rubinta diarudag. Inggis jadi ributan gede lantaran katingali karena sakitu nafsuna. Si horeng para mitra karena lumpat rek mudag Habu Hamid. Nyimas Nurbaya gek calik bari ngaroroncon keneh. Sanggeus eueuh sasaha bisurni kakaradaek nyampeurkeun kitu ge bari jeung ngaleleper. Alah Nyimas, kunaon atuh na mejang karna teh sareng rakana bade raribut. Bibi nyempor we di pengker bari ngadaeg-daeg teu puguh raraosan, nguping nu silih sentak teh. Eta kunaon manawi Nyimas uninga kawit-kawitna? Cek bisurni bari gek diuk ning hareupan Nyimas Nurbaya. Waktosna see parawargi.